Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil jiddi wal kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma ighfir lana fa innaka khairul fathihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwah. Ahinal kiram, pengatur laku membuka acara anu kesimkuri hormat al-mukarram kesepuhan sesepi yang masjid anu kesimkuri hormat al-mukarram para asatid, tokoh agama, para hujjaz, tokoh masyarakat, tokoh pemuda anu kesimkuri hormat. Insyaallah sa'ahi urang yang kemuliaan ya Allah, amin. Sadaya puji kalayan sejak muji kagungan Gusti Nu Maha Suci. Rahmat kali salam mudah-mudahan salalamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana, panutan urang sadayana anu mibanda akhlak mulia wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak pemuda sadayana, mangga urang raskeun hanca kajian kitab Sulam Taufik halaman 12. Genep jajar ti luhur wa kasuhriyati bismin min asma'ihi ta'ala. Aya kependak sok tinggal heula urang logatan heula. Genep jajar ti luhur halaman 12. Nu pangkar ka bagian kitab teh Majid pangkar ayat ini dilebat seheb na karasek nya ayat ini ye hiji deui ye beli anu bacaan ka bagian kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasuhriyati jeung sapertoskeun ngagugoyonkeun bismin kana jenengan min asma'ihi ta'ala tina pirang-pirang jenengan Allah Ta'ala. Awa'dihi atawa ngagogoyonkeun kana janjina Allah.
atawa ngagogoyonkeun kana ancaman Allah. Mimman tijalma layak pak anu teu samar deui alaihi ka eta jalma nisbatun eta dinisbatkeun dalika kana itu jenengan ilahi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ka ayakula jeung sapertoskeun ngucap si jalma lau amaro lamun marentah ni ka kami saha Allahu Gusti Allah bikada kana anu lam ab'atah moal migawe kuring hu kana ieu amar parentah au sorot atawa lamun jadi naon al kiblat tu kiblat fi jihati kada dina jihad anu masalah itu muasalat kuring ilaiha ka eta Ka'bah aulau ato atawa lamun mere ni ka kami saha Allah Gusti Allah al jannata kana surga madahal tu mual asub kuring kana surga kituna mustakhifan bari ngentengkeun si jalma au mudhiron atawa ngadohirkeun si jalma lil inadi kana ingkar fil kulli dina sakabehna cekap sakitu di logatah. Hadirin rahimakumullah, nembe di logat urang surahkeun, urang jelaskeun, mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan kalancaran kasim kuring kami ngajelaskeun nyuruhkeun ieu keterangan. Cekap ya jelasna nya. Cekapnya Nabi Handai. Kitabna cekap henteu kita bogenya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene ngajelaskeun tentang pamurtadan ucapan. Pamurtadan anu dikaluarkeun tina ucapan. Kan pamurtadan teh sadayana aya 3 hiji murtad patekadan, kadua murtad pagawean, katilu murtad ucapan. Salah sawios murtad ucapan teh jalma nyebat jalma muslim ka jalma muslim nyebat kafir. Bahaya tadi, bahaya. Muslim eta mah lain kafir. Ucapan kadah dijaga tah. Salajengna wa kasukhriyati sapertos ngaguguyonkeun bismin min asma'ihi ta'ala kana jenengan pirang-pirang jenengan Allah diguguyonkeun patekengeng lain hareukeun asma Allah mah sanes. Urang teh unggal poe salat, urang teh unggal poe ngadua, nah geuningan teh aya perkembangan kieu keneh buah-buah Allah teh geuningan teh apaleun ka urang bohong Allah janji teh tah bahaya ulah Pak. Kade urang ngadua unggal poe sugan teh kadengin ku Allah. Sugan teh apaleun Allah urang dapat ngadua geuningan kieu-kieu keneh teu kenging bahaya teu nyebut kitu. Urang salat, urang ngaji
diperintah ku Allah, jadi tugas orang hirup ibadah. Makanya Pak punten lamun orang ngadua, orang ngarep-ngarep tapi orang ngadua niat ibadah. Lamun orang niat ibadah ngadua mun hasil di dunia alhamdulillah, teu hasil ge bakal di akhirat menang ganjaran niat ibadah. Kade ieu ucapan teh ya Allah lisan teh kedah leres dijaga teh leres teh ulah dugika sembrono gedeganya sautik nyalahkeun Allah, sautik nyalahkeun Allah, tungtungnya jadi suudon ka Allah. Ari suudon teh goreng sangka, innallaha fid dzannil abdi, ari Allah teh kumaha sangkaan hiji hamba. Lamun sangkaana hamba ka Allah alus, bakal datang ka alus santi Allah ka hambana. Lamun sangkaan hambana ka Allah goreng, bakal datang ka gorengan ti Allah ka hambana. Makana urang kedah husnudzon, ulah suudon, ulah awan sangki lah kena susudon. Salat mah urang mah jadi tugas ibadah. Kade mesti abdi teh geto ibadah nu wajib tara dikantunkeun, nu sunat maksakeun. Mujehna lamun Gusti teh mun abdi maot nyayogikeun surga di akhirat, berarti eta jalma iktimad alal amal, tatagenan kana amal, optimis ke eta amal teh bisa kabeli surga Allah. Moal kabeli Pak surga Allah kuladang amal dipigawe ku urang, moal yakin lamun teu dibarengan ku karunia-Na Allah. Makana urang salat tugas ibadah. Sanes hayang surga sieun neraka ibadah salat. Ade dalamun optimis ngarep-ngarep atuh tina ladang ibadah urang hayang kabeli surga, moal kabeli Pak. Da Allah mah maha bageran aya jalma dugi ka tukang doraka tobat ka Allah tobatna nasuha dugi ka lebet sawarga Pak. Tuh bayangkeun lebet sawarga Pak, tukang doraka padahal eta. Makana wa yusibka fabimadil fadli wa yus an kababimadil adli, Allah ngaganjar ku sabab karunia-Na Allah, Allah nyiksa ku sabab keadilan Gusti Allah. Urang mah ngalaksanakeun tugas ibadah. Loba jalma, loba hamba nanti apa karena tugas hidup di dunia. Tugas manusia teh ibadah, fungsi manusia teh khalifah, tujuan urang teh mardotillah. Sakali deui tugas urang hirup ibadah. Lain Allah butuh kuladang ibadah ganjaran ibadah urang, tapi geus jadi kewajiban urang cicing di dunia perdaek ibadah. Rek ibadah ke ibadah Allah mah moal untung moal rugi, kauntungan jeung karugian jang urang-urang keneh. Fungsi urang khalifah gagantos nu ngamamurkeun nu ngaramekeun alam dunia teh manusia lain malaikat Pak. Mun dunia diramekeun ku malaikat moal rame da jempling malaikat mah atuh Pak. Terus teh jempling moal rame Pak. Makana khalifah penggantos ta urang. Tujuanana urang hirup di dunia teh mardotillah, hayang menang ridho Allah. Lain jadi pejabat, lain hayang jadi kolong rat, lain beunghar, eta mah alat yang mencapai tujuan. Terus teh pejabat itu alat yang mencapai tujuan. Menjabat dipakai mardot insya Allah, pakai ibadah bakal jadi menang ridho-Na Allah. Pak pemuda ya Allah mangga ninggal kapalih kidul Cianjur kidul hampir aya 12 kecamatan duka langkung eta musibah bertubi-tubi Pak. Mereka kota teh Pak yang nama kedah ka Bandung muter. Jadi balanya teh di Bandung ya nama Paknya ya Allah di Cibabar tos belah Pak jalan ongsor.
Dicempaka teh biasa ka dia ayeuna teh paling angge jalan naon Gunung Padang kaluhur ka itu. Mun aya jalan eta oge nya, mun teu aya jalan bae kumaha masyaallah Pak. Boro-boro bisa pengajian kieu Pak di tidur mah repot ya Allah ngeri sedih Pak. Komo ninggal sagarantan perbatasan jeung Cianjur jadi sampah mobil Pak. Sampah eta. Urang mah ditangtayungan keneh ku Allah Pak. Di paparinan hujan sape-sape ting teh dugi ka banjir alhamdulillah teh dugi ka longsor mangga ka kidul. Sedih Pak Gusti nu Agung ya Allah, mudah-mudahan urang sapapaosna aya dina pangjaga pangriksa panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedihnya banyak kan urang ulah rasa tina eling ka Allah Pak. Sangkan urang kenging ku Allah perhatosan rada urang sering eling ka Allah. Makana urang syukuran ka Allah Pak. Musibah teu kena ka urang syukuran mudah-mudahan dijaga. Kumaha syukurana hiji bade ku lisan, bade ku badan, bade ku hate. Syukuran ku badan aya mala bil amali sholih bidamal amal sae salah sawiosna ngahadiran kana pangaosan syukuran ieu urang ka Allah Pak. Mudah-mudahan kanikmatan Allah ditambihan ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kasahriyatin min asmi ta'ala awadihi atawa ngagogoyongkeun kana janji Allah, awaidihi atawa ngagogoyongkeun kana ancaman Allah. Lah bohong janji Allah teh geuningan mana urang sakitu sering ngadoa pan ud'uni astajib lakum pek anjeun ngadoa kami rek ngaijabah. Mana ijabah doa teh bohong tah kade ya. Punten ari Al-Qur'an teh sadayana teh aya 6.666 ayat. Kabagi salapan 1000 ayat parentah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat janji. Sabaraha ribu tah? 4000. 1000 ayat kejadian, 1000 ayat kisah, 6.000 tah? 500 ayat naon halal haram. 100 ayat nasih mansuh. 60 ayat istighbar, zikir, halqalah. Jumlah 666 ayat. Eta isi kandungan Al-Qur'an. Salah sawiosna isi kandungan Al-Qur'an teh ayat janji Allah. Ulah rek diguguyorkeun janji Allah, yakin janji Allah mah Pak moal sulaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhliful mi'ad. Sayakosna Gusti Allah moal sulaya kana janjina Pak. Nosok sulaya kana janjinya mah terkadang manusia. Beres teh. Ayeuna tos beres Pak. Naon pemilihan bupati gubernur keur can jadi mah janji-janji we melulunya. Rakyat geus teu butuh janji, butuh bukti rakyat teh nya tah ayeuna PR bupati nu enggal. Masya Allah PR juga seueur gitu beres teh nya. Ditagih janji teh di hadapan Allah. Wa aufu bil ahdi inna ahda kana mas'ula. Cumponan janji pasti bakal ditanyakeun. Menjadi pejabat pernah janji, rakyat pernah janji, teu dicumpona ditanya di akhirat janji teh ulah gagabah kade. Makana lamun urang aya nu ngonang, urang ngajawab bade angkat tapi jawabna insyaallah. Tah eta insya'a lamun ngersakeun saha Allah Gusti Allah. Abu bade angkat, efek ini tak bahaya. Ya, ulah
ngagugoyonkeun kana janji Allah. Allah ngajanjikeun pikeun jalma nu beramal soleh pasti bakal diberi kehidupan anu sajalam dunyana. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji man saha-saha jalma amila anu amal si jalma sholihan kana amal soleh min dzakarin ti golongan lalaki au unsa atanapi golongan awewe wa huwa ari itu jalma teh mukminun eta mukmin ta aya mukmin falanuhyiyannahu mangka kami rek mere kahirupan ka eta jalma hayatan thayyibatan kahirupan anu sae. Janji Allah jalma nu midamel amal saleh mah bakal diberi kahirupan anu sae Pak. Moal bohong Pak, moal janji Allah mah amal saleh sapertos ayeuna hadir ka pangaosan ieu amal saleh pasti Allah ge bakal masihan kasayan kana jalmi midamel amal saleh boro-boro di akhirat. Di dunia keneh Allah sapontankeun nu midamel amal saleh mah mares teh ulah can caya karena janji Allah. Komo lamun teu percaya wah bahaya. Urang ngadoa lain can diijabah doa tangtos nage rupa-rupa buah urang mah ngahapus kana dosa urang teu langsung dicumponan ka hayang leres teh. Buah mengkolkeun tadi narek menang musibah jadi henteu tah. Au wa'idihi atawa ngagugoyonkeun kana ancaman Allah. Ah bohong ancaman Allah aing ge teh salat geuningan janjan cenah. Aing ge tara ngaji geuningan sehat. Kade-kade sanad dijuhum min haitsu la ya'lamun. Terkadang buat jadi istidraj sehat dipakai maksiat. Terkadang jadi panyungkun lamun beunghar dipakai maksiat. Kade khib dina keterangan kitab nusanes khib kudusiun anjeun sieun tina naon Allah mereka sayang ka anjeun ngan anjeunna dawam migawe doraka eta kasaean nu dibikeun ka anjeun teh bahwa istidrajun istidraj bahasa Arab Sundana naon panyungkun. Allah mereka sayang ka urang tapi urang anggar maksiat tapi urang anggar doraka teu mustahil eta kasayan pamere ti Allah teh jadi panyungkun. Sehat tara ngaji oge, sehat tara salat ge, sehat maksiat oge, sok disakalikeun langsung ku Allah mah kitu mah Pak. Sana dijuh min haitsu la ya'lamun jelebur isdeh Pak behat nya Masya Allah tah makana urang sing leuwas ya Allah urang teh salat tara tapi ieu teh geuningan beunghar buru-buru tapakuran buru-buru emutan bis ieu teh panyungkun ti Allah tah eta ya Allah abdi teh geuningan sehat ngaji tara ibadah tara doraka nu aya buru-buru emutan tapakuran buah-buah itu panyungkun ti Allah tah dalamun kembali kana tobat mah Allah ge pasti bakal ngahampura leres teh Allah mah lautan hampura ulah aya bahasa kagok borontok nya para bapak para pemuda sadayana ulah ngagugoyonkeun kana janji jeung ancaman Allah ancaman jeung janji Allah mangga janji Allah ka jalmi anu ngadamel kasayan di dunia naon tah hadis eta nya kenging pahala ti Allah anu tilu golongan teh lebat taguha di dunia kene ku Allah teh dicumponan tah kasayana jalmi sok midamel amal sae nya tah lisan leres Pak tara dijagi
Ustaz kumaha lamun nyebut anjing cenah ka jelema bagong baru eta ka jelema nyebut bagong padahal eta mah jelema kamari atasnya dibahas kusaha kumama pasisiran papasiran pasisiran aan papasirannya ang papasiran terus saya teh Pak nyebat bagong ka jelema sarwajan kodak non ari kodak nudin jina ka jelema ka makna anu disebut bagong jeung bagong jadi ditudingkeun jina eta Pak dosa badan kade kadang-kadang pemuda ya budak santri kade nitipnya jaga lisan salamatul insan bihibdil lisan salamatna jalma teh kusabab bisa ngajaga lisan abdi kantos Pak jajapun anak ke sakola ai di sakola na teh nuju marahin bola pas mulang kali aya kelas 3 pangintennya kabenol bal Pak bujuna teh budak tarik pokna bahasa cekatan simkuring bagong teh sia cenah sir kimpuli abdi ge jadi pusing jang eta main bagong bal cenah kiraul coba ini teh coba Masya Allah lamun budak urang keluarga urang hareupeun urang nyebut kata bahasa kitu teh dicarang salojeng ridho urang Pak naudzubillah buru carang geng-gengkeun ulah kitu bageur doraka makmum ditudingna jeung bagong mung mata salojeng kodak eta teh makana sing bisa ngajaga ieu kadang-kadang jadi lalab ka mana bagong ka dieu anjing cenah kurang balik deui tinggalkeun setan cenah ya Allah ya Karim ieu Pak lisan teh leres power Pak lamun teh bisa ngajaga lisan akhirnya cilaka ku lampah sorangan tina lisan apa contoh saha nah rame Pak mengundurkan diri ya lisan gadenya harus lisan Pak mengundurkan diri geningan dasnya dipecat atau era dipecat mah mengundurkan diri tapi saya tidak merasa menghina tapi tidak bahasana atau mata tengah ini wah viral Pak ngan hikmahna Allah ngamuliakeun tukang es menang hampir 250 juta eta aya nu 100 juta nu 5 juta bahkan awal Ramadan rek diumrohkeun Pak ayeuna dihina jadi mulia nu hinana jadi turun derajat Pak digentos ku saha cenah atos Ustaz Adi nya Ustaz Adi Hidayat Ustaz Adi Hidayat eta gentosna oh eta mah sae kiai ustadznya wah ahli eta mah Pak karena bidang agama tasawufna Masya Allah ya digentos itulah lisan Pak salamatul insan bihibdil lisan salamat jalma teh kusabab bisa ngajaga lisan sembrono ngobrolna wah sautik celetak celetuk power carios santai batak menyakitkeun hati orang lain aduh abdi mah teu enak ku si akang eta geus moal bisa leungit ka nyerina Allahu akbar hebari kumaha Pak nya moal bisa leungit ka nyeri abdi ku obrolan si bapak eta teu ngeunah di depan umum makana leres Pak waqad yurja li jaisa kuburun wala bur'a lima jarah lisan kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh tapi kalau lisan lukai hati kemana obat harus dicari para bapak para pemuda hadirin sadayana ulah nyebat anjing ka jelema jalmi we cenah hidung ge dadamelan Allah cenah penek ge dadamelan Allah cenah begang ge dadamelan Allah teu bisa ulah rek ngahina buah-buah nu dihina teh hina teh nu ngahina tibatan nu dihina di hadapan Allah kana teh nyawa belum tentu hina nu dihina ku eta jalma hadapan Allah mah buah-buah mulia teh nya buah nu di hadapan Allah nu hina teh nu ngahina tah eta wah
betul asa pangurang we ninggalin ada kasanapeun wae tinggal teh kasaluhureun atuh meh rada muyung ningali kasaluhureun mah aduh aya keneh leuwih pinter ti urang aya keneh legah-legah ti urang akhirna rada ngarengkopan dan ningali kasahanapeun mah asa pangurang we da naon teh leres teh Pak nya para bapak para pemuda hadirin sadayana tah kade awaidihi atawa ngagogoyonkeun kana ancaman yakin Pak jalmi anu ngalanggar kana aturan Allah pasti aya ancamanana boro-boro kana ngalanggar aturan Allah ngalanggar kana aturan jalma ge pasti aya sangsina leres teh mangga para bapak numpak motor ke jalan ari pas di jalan penat jeung razia aiku polisi dipegatit selamat siang Pak siang Bapak melanggar apa yang saya melanggar Pak polisi gak pakai helm waduh lupa Pak polisi lupa sudah teh pakai helm efektif itu pokoknya Bapak pelanggar sebab Bapak tidak pakai helm nanti kecelakaan gak tanggung jawab Bapak satu pasal melanggar Pak minta kebijakan Pak saya lupa asli Pak saya gak sengaja pokoknya mah anjir ngalanggar sapasal Pak kudu bisa ngobrol didinya Pak punten Allah ge bijaksana gitu kajalma nu poho mah dihampura ku Allah oge itu Bapak keur puasa tuluy Bapak teh poho Bapak teh ngaleueut bismillahirrahmanirrahim Pak menurut agama eta Bapak batal puasana teh kusabab poho nya henteu tah abdi ge poho Pak asli tengah aja poho sia mah bisa wae ngomong sia ini teh itu tuh nya Allah maha bijaksana nu poho mah teh batal saumna maknya jelema teh bijaksana nya tuh ngalanggar kana aturan jelema aya sangsina komo ngalanggar kana aturan Allah Pak pasti aya sangsina ngalanggar jelema tara salat teh sangsina hadis tah Kangjeng dawuh man taraka salatan khamsin amidan pajajauhum jahannam khalidan fiha sahajalma anu ngantunkeun salat 5 waktu ngahaja babalesna neraka jahanam bari langgeng tah Pak langgeng neraka jahanam ancaman jalma ngusolat ninggalkeun salat ngahaja Pak cukup kutus sholat bari ngahaja tong ditambahan dosa nu sejen matak jadi wasilah langgeng neraka jahanam naudzubillah makana urang kada sering watawasobil haqi Pak watawasobis sabri noya ka keluarga ye geus adan urang kacai hayu urang sholat eta ulah diantep ieu mah batur kamarajin si eta mah ngariung we hayo keboga ka era ayeuna simpeuing sok nyamperkeun atuh hargaan-hargaan kudu sarolat era-era atuh ku jelema teh ku Allah ge bubar we Pak kadang teh nya nya atuh deket masjid ngariung batur salat si eta ngajeredog we coba sopanan heula cek seueur geuningan urang kali asa boyaminnya ngadoan salat di dieu sae aya sing kuring kudu sia warudu mangapa warudu sok de salat marek arudu de karopi salare we Pak ke sakola salat alhamdulillah berjamaah nya tuh ulah dugikan naon batur salat caricing coba pan asa teu etik terus tehnya teu etis rahnya era-era ke jelema atuh nya tukang dagang geuningan aya Pak sok sararumping dagang ka dieu waktu adan mang ajaraman heula ajaraman alhamdulillah Pak alabat salawat aya nu sok keseleun mah pas usah dek kapasitas salat ini datang abdi teh Pak tukang dagang teh ini tah mah asli ku abdi di Bandungan nu sejen mah justru kacarai atau abdi mah di dieu teh cenah aya nu ngadon salat ngadon berjamaah tapi keyakinan sok aya geuningannya betah usah di dieu mah abdi mah milu berjamaah cenah milu yasinan aya tukang dagang we eta nyekan jalmi teh kepala sama berburu otak berlainan seakan tukang dagang icalan waktu sholat waktu ngaji
icalan masih kene sholat alhamdulillah berkah dibarengan ku sholat usaha insya Allah. Teraskeun Pak, mimman layah Pak alaihi tijama anu tesamar deui ka eta jalma teh dinisbatkeun ilaihi ka Allah subhanahu wa ta'ala, dinisbatkeun kana jenengan Allah. Wa ta'ayyakula lau amaroni Allah bikada sapertoskeun jalma lamun marentah Allah ka kami cek jalma bikada kana anu lam af'al moal digawe taula Allah nitah moal diturut cenah kade tak ieu teh obrolan mata jadi mutad ucapan Allah nitah salat moal dibubuk salat moal nurut kade Pak, lamun teu salat mah ulah rek ngobrol moal nurut ulah beunang urang teh dosa ku sabab teu salatna nya tah kitu Pak. Ulah aing moal ngabubuk kana perintah Allah murtad ucapan lau amaroni bikada lab af'alhu, lamun Allah nitah ka kaula kana anu moal dipigawe eta perintah Allah ngan kaituna kade dihandapna aya bahasana teh mustahiban au mudhiran lil inad ngentengkeun jeung ngadohirkeun kana ingkar. Tah jadi mutan ucapan teh kitu ngentengkeun ngadohirkeun kana ingkar kana perintah Allah. Teu salat ingkar ta eta nu mata bahayana teh. Apa salat wajib tapi teu salat dosa ku sabab teu salatna. Teu ari murtad mah ngandoraka resikona nya kudu dikodoan we kitu tah leres teh nya. Ngan lamun tadi mah moal nurut kana perintah Allah ngan aya bahasa moal nurut mustahiban ngentengkeun au mudhiron atawa ngadohirkeun ngajelaskeun lil inadi kana ingkar perintah ti Allah, maka bakal murtad ucapan eta mah naudzubillah summa naudzubillah. Allah marentah ka urang geus jadi kewajiban urang dititah ku Allah Pak. Nah Allah merintah salat, Allah merintah ibadah, Allah merintah ngaji, Allah merintah midamal kasayan, wajar dan pantaslah Allah merintah ka urang sabab urang nu ngaranna makhluk manusia nu panglobana ngarasakeun nikmat-nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna wengi Senin tos maghrib pangaosan di paparinan cai haneut nikmat nikmat cai haneut cinta komo dibarengan jeung naon dah ududnya ngopi jeung udud nikmat, makana aya khusus kangge nu ngopi jeung udud mah di Masjid Bangker ya. Masjid Bangker mah dibarengan jeung ku udud jeung kopinya mah nya ilmu meunang nya ngopi nya udud dilebetna alhamdulillah teh aya dilebetna jang di Bangker eta mah nu ngaropi di Bangker ge seueur aya mah 10 aya deh langkungnya alhamdulillah. Mawi tercekap kitab nagatunya kitab nata ya 50 tercekap 50 tempatnya. Allah merintah ka urang nya wajar pa lamun urang ngagugu karena perintah Allah. Naha naon kahayang urang dicumponan ku Allah, hayang boga anu ku Allah dicumponan, hayang anu Allah nyumponan. Wajar teh lamun Allah merintah ka urang kana hade wajar jeung kudu dilaksanakeun. Cek Allah teh ai sia punten bahasa kasarnya ku aing dicumponan ka hayang maneh tapi dititah ku aing hese keneh ngagugu dicokot deui sia sehat ti aing ku maneh dicokot deui sehat sia ti maneh ku aing cek Allah teh beunang bisi kitu tah leres teh nya sagala kahayang dicumponan, hayang bunghar dibere bunghar, hayang jadi anu dibere, hayang jadi anu dibere. Nah dititah salat hese kene sia cek Allah teh tah bahaya palamun teu kitu nya. Makana Allah merintah ngalaksanakeun nya eres teh. Capek da wajar atuh di dunia mah pasti tempatna capek. Sibuk pasti pa di dunia mah sibuk.
lamun mung capek jeung mung sibuk kantun maot teh geus lah leres teh nya capek dina ibadah, capek dina ngaji, capek dina thalabul ilmi, capek we. Aya santri curhat Pak kan ya naon bager ngaji teh capek geuningan isuk hudang memeh subuh ke jam 3 teh kudu hudang tahajud cenah geus tahajud tuluy ngapalkeun nalar geus nalar nguping adan tos adan nunutan bari wiridan tuluy sorogan kaluar-kaluar ti masjid teh jam 6 tuluy kacai tos kacai persiapan masuk kelas 7:30 lebet kelas 7:30 keluar kelas 9:10 papangi jeung dahar teh jam 10 Pak santri teh jam 10 kadang-kadang memang berangkat ngaos teh cuci mulut heula aya ku bubur aya ku naon pisang goreng 10 jam 10 karek tuan geus tuan muzakarah ngapalkeun pelajaran jam 11 kudu bobo sare tiburan namina kaelulah 15 20 menit satu acan adan geus dihudangkeun deui berjamaah lohor tos lohor kuliah sulam taufik keluar jam 1:30 jam 1:30 masuk kelas naon kitab akhlak son kitab naso kitab hulaso pami kelas luhur mah Riyadhus Shalihin berarti ka asar berjamaah asar tos asar ngaos tasrifan keluar jam 5 papangi jeung dahar teh jam 5 deui geus dahar tuluy mandi sah genep ka masjid kitu jeung kitu we capek kan geuningan masantren teh tempatna capek teh ayeuna anjeun capek engke mah anjeun bakal diburuhan ku Allah tina ladang kacapek wa man ladatu illa ba'da bita'abin tiadalah kebahagiaan tanpa ada pengorbanan itu kacapek sok pamlogeun kacapek Syekh Ibnu Hajar seorang ulama agung ngajina ketika puluhan tahun capekna luar biasa pas kita pakuran lila kaula ngaji tapi mana ladang tina ngaji kaula putus asa sakedeung eta Syekh Ibnu Hajar balik di pasantren nanti ka bumi uhina ka mana ka kolong jamatan nah pakuran kieu di kolong jamatan Pak aya cai ngecrak ti luhur ka handap di handap aya batu eta cai teh hipu ari batu teas kuliah eta batu katingangan cai anu hipu jadi robah eta batu jadi deklok jadi hiji jalan hidayah ti Allah ieu batu teh teas ieu cai teh hipu tapi nu hipu ninggalna teas hujan wios lila-lila mah jadi deklok cenah samintul-mintulna bedog diasah pasti seukeut sabodo-bodona otak ku sering ngaji mah pasti bakal ngarti ulih deui ka pasantren Syekh Ibnu Athaillah Syekh Ibnu Hajar leuwih ti 20 tahun tah kacapek tidinya di papuran petunjuk ku Allah ayatna cai ninggal ngebatu jadi hidayah baik di pasantren ngaji deui jadi ulama ageun puluhan kitab buka karang ku ajana Masya Allah jadi tempatnya capek Syekhuna Bojong Meron Allahumma bilah Allahumma yarham kacape anjeunna ngaos di mana di Ciharasas ngaos di Ciharasas Pak Syekhuna Bojong Meron teh Kyai Haji Abdul Qadir Raji Allahumma bilah capek anjeunna terus tapi dibalas kacape ku Allah sesepuh Cianjur ulama Cianjur Pak pertarosan ulama-ulama Cianjur kamantena teu aya anjeunna aya Syekhuna Bojong Herang hiji deui ayeuna leres teh sareng Kyai Haji Yahya kasepuhan Cianjur teh Pak pun Bapak ge sami almarhum Allahumma billah kacape ngaos di mana pun Bapak di Banten Pak pun Bapak mah di Banten ngaos teh nya
belaan naos teh usaha heula anjeunna mah Pak, usaha ladang usaha balik ka pasantren jang dahar capekna Masya Allah, tapi dibalas ku Allah ka capek diturunkan ilmuna ka barudakna. Tah ieu Pak, jadi lamun urang mung capek mah kari maot ayeuna hirup keneh wayahna papanggih jeung kacape. Rek kacape dina ibadah, rek kacape dina maksiat pasti bakal capek. Dua nana capek dina ibadah, capek dina maksiat, bakal maot mending capekeun dina ibadah, dina pada bakal maot malares teh. Hadirin rahimakumullah. Lam af'alhu Allah sorot al-kiblatu, lamun jadi kiblat di jihati kada di jihad anu masalah itu mal sholat kuring ilaiha madep ka kiblat. Mun kiblat pindah kaulah muamadat wal sholat cenah. Maka apa di masjid di Mekah aya namina masjid naon kiblatain. Terus kan kapal haji Erwin kapal haji Ingkos nu parantos ngalaman anu umurahan geus kering kantos jaro kadinya Pak masjid kiblatain tah nya kiblat dua lahina dirobi jadi hiji Pak. Ari kiblat teh Pak syarat mutlak nalika urang salat kedah mayun ka kiblat, margi urang mah wetaneun Ka'bah jadi mayun ka kulon Pak, wetanan Ka'bah kiblat. Makana usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Numawi nangtoskeun kiblat arah masjid teh ulah sadawayah kada ku ahlina Pak. Sareng PDKM waktos ieu direnovasi bade dibangun manggil heula Ustaz Aceh nya ayat Ustaz Aceh ku abdi telepon. Ustaz da ieu mah tos sae da sanes ti awal ngadamel ge ieu mah ngarenovasi hungkul cenah. Upami ti awal mah Ustaz supados ain sok ayeuna diukur sae keneh Pak ngadamel ajir. Makana nangtoskeun arah kiblat teh ulah ku tukang bas kudu ku ahlina Pak. Lamun ngadamel masjid nangtoskeun arah kiblat ku tukang bas mah sangunaheun pasage bangunan. Pas kiblat diukur hor geuningan jauh kunaon masjid loba anu diserongkeun naon sajadahna arah kiblat teh pas. Ayanya masjid Pak teu pas arah kiblatna. Makana panggil tah di Cianjur mah Pak anu ahlina teh salah sawiasna putra almarhum Ustaz Sejana, Ustaz Aceh, Ustaz Jainuddin, Ustaz Adi, Ustaz Deni Ramdhani itu ahli Kiai Haji Bukhari Muslim MUI Kecamatan. Ahlina eta Pak, ahlina nangtoskeun arah kiblat margi eta teh syarat Pak. Syarat salat teh kedah mayun ka kiblat. Lau a'toni Allah al-jannata atas cekap mudah-mudahan aya manfaatna baresna tina agama upami aya lepat tina kabodohan simkuring nu kahartos ngajantenkeun ilmu an manfaat biasa diamalkeun ku urang sadayana. Mangga urang pungkas wa'asan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair waj'alna min ibadikas solihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal muqarrabin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi